Dan sebagian katarana ayat salah sahiji hikayat nyata ti Rasulullah kanjeng Nabi sumpi kahiji masjid atau kapanto masjid ningal kanjeng Nabi ningal iblis keur nantung luga rego artina nyaeta bari asup ka masjid dia keur ieu keur urang patokan. Eta iblis ditanya ku Rasulullah, "Hei iblis, ari anjeun teu kenal cicingnya eta di panto masjid jiga erek asup ngan anjeun lugar kok bahasa urang mah kitu." Jawabna iblis kumaha? "Kaula etek nganggoda nyaeta ka jalma anu keur salat. Tapi kaula sieun ku jalma anu keur sare." Paham ya? Nah ari kudu sholat teu sieun tapi kudu sare sieun. Saur Nabi, nah ari anjeun teu sieun kudu sholat, pan sholat teh eta teh keur ibadah. Sholat teh eta keur munajat ka Gusti Allah jeung pangeranana. Pan eta teh keur sholat, nah ari anjeun teu sieun kudu sholat. Ka sieun kudu sare. Sebetulnya ari sarete teh goblok artina poho. Ari sarete nyaeta henteu nyikir, henteu ibadah. Tapi nah ari kudu salat beusieun, ari kudu sare sieun. Cek iblis jawabanana, memang kaula rek ngagoda kanu salat, kalan kaula sieun kudu sare sabab eta jalma anu salat teh jahilun bodoh. Ari jalma anu bodoh salat gampil ngaruksakna digodana nyaeta digoda ku kaula gampil pisan. Jalma anu bodoh mah lajeng keur salat gampil. Tapi eta jalmi anu keur sare jalma alimun, jalma alim artina uningan jalma seueur ilmuna najan sare tapi atina nyari. Sieun kaburu nyari, sieun dibereskeun eta jalma anu keur salat. Ku jalma anu sah urang teh biasa disandak kasimpulan jalma bodoh mah gampil najan keur ibadah gampil digoda ku setan. Tapi jalma anu alim mah bujang-bujang keur ibadah ku sarena sieun eta iblis. Tah urang teh kade cek sebagian katerangan anu seje deui ayeuna mah bodoh tina masalah agama tidak kurang. Beda bodohna zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah cek sebagian guru guru simpul di kapungkur mah lalakon nyebarkeun ada nyebarkeun nyaeta agama Islam teh kawurukan hayang naon hayang ngajarkeun agama Islam. Papanna teh lain pukul 1 kilo 2 kilo. Bari kapungkur ya Allah patpoe bahasa kapungkur mah nyata lamun poe ngundang mun poe kobor lamun kurang leueur meunang kitu lamun kurang poe meunang center bahasana atawa obor lamun kurang hujan kurang dengan payung ta eta teh bahasa sapertos kapungkur mah kitu. Tapi ayeuna mah ya Allah ya Rabbana gitu karena tahu saur Nabi engke mah geus ngatulkeun kaula lain beuki alus tapi beuki awon kade urang teh. Ta urang teh nyaeta lamun teu jadi nyaeta urang ngawuruh anu urang teh jadi mustami'ah hartina urang enon muta'ah liman hartina anu diajar sok atau diajar. Urang bab urang sesuci, bab urang toharoh sehat, bab urang sholat sing bener, urang dina pikirna sing beres, urang dina ilmu fikih anu ngatur dina masalah ibadah. Atuh urang teh geus kitu sing beres dina masalah akidahna, tauhidna sing alus tauhidna, kayakinanna ngan kade dina saat anu ayeuna akidah teh seueur, patekada teh seueur.
pakai kada teh beda-beda gitu keyakinan tahu mah akidah teh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.